Ayeuna tos rengse. Ayeuna ku ibu bade dipecakan. Saha anu tiasa ngajawab pertanyaan ibu? Mangga we ti payun. Oh, guru. Sok, ayeuna saha ngaterang tugasna malaikat Jibril? Ngacung. Abdi, Bu Guru. Nah, Hermawan, naon coba tugasna? Menyampaikan wahyu, Bu Guru. Leres Hermawan. Sok, mangga we. Ih, ini pinter tuh. Contoh si Hermawan. Alah. Ayeuna pertanyaan kedua. Saha anu terang tugasna malaikat Mikail? Tuh, Hah? Dacun naon coba? anu ngabagikeun rezeki, Bu Guru. Leres pisan Nasro. Sok, mangga tuh we. Hampura betulnya. Mani pinter ya Allah, Nasrul. Ayeuna saha anu arep nyusul Nasrul sareng Hermawan? Jawabnya pertanyaan ibu. Saha anu terang tugasna malaikat Ridwan? Ayo. Sok anu barudak, piraku teu aya terang. Ku ibu dipasang waktunya 5 detik. Sok. Mangga. Udin, kunaon pe Cina di puragana tuh? Kupanaan, Bu Guru. Asik Udin bisa ngajawab pertanyaan Bu Guru, berarti Udin bisa we. Udin. Ayo we, akana teh budak teh. Astagfirullahalazim.